Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Nirwan Apandi dina pangajaran basa Sunda. Materi anu baris dipedar ayeuna nyaeta materi dongeng. Anu kahiji aya ciri-ciri dongeng. Naon wae ciri-ciri dongeng teh? Ari dongeng teh carita rekaan anu anonimus dina wangun basa lancaran. Maksud rekaan teh lantaran dina dongeng mah kalakuan jeung paripolah palakuna sok pamohalan. Upamana wae sasatoan bisa nyarita kawas manusa. Ari anonimus maksudna dongeng mah teu kanyahoan saha nu ngarangna. Najan kiwari mah dongeng teh geus aya nu dibukukeun. Malah aya nu dongengkeun dina radio atawa televisi. Juru dongeng Sunda nu kasohor teh upamana wae Wakepoh, Mang Jaya sareng Mang Barna. Kiwari dongeng teh lain dipake mepende atawa nyingsieunan budak bangor, tapi dijadikeun media hiburan. Dongeng nyaeta carita rekaan anu dikarang dina wangun basa lancaran kalawan sumebarna sacara lisan. Nyaeta tatalepa ti hiji jalma ka jalma sejena. Kukituna pangarangna tara ieu kanyahoan, malah ti iraha mimiti sumebarna oge tara kapaluru. Hese diteangan laratanana. Alatan ukur dicaritakeun ti hiji riungan ka riungan sejena. Ukuran carita dongeng ilaharna parondok, meh sarua jeung carpon. Kukituna bisa disebutkeun yen ciri dongeng teh diantarana wae sumebarna sacara lisan, teu kanyahoan saha nu ngarangna atawa anonim, ngagunakeun basa lancaran, eusi caritana mangrupa rekaan malah rea anu pamohalan, jeung ukurannana ilaharna parondok. Lian ti eta aya deui ciri dongeng anu sejena nyaeta dongeng mah sok ngandung ajen atikan, pangpangna anu patali jeung akal budi. Nu deleka jeung culika biasana sok cilaka. Ari anu sabar jeung tawakal pinanggih bagja. Salajengna aya struktur carita dina dongeng. Di luhur disebutkeun yen dongeng teh direka dina basa lancaran. Kukituna unsur pangrojongna oge tangtu meh sarua jeung unsur sejena anu direka dina basa lancaran. Upamana bae jeung carpon atawa novel. Unsur carita nu ngadedel dongeng ngawengku ieu dihandap. Anu kahiji jejer atawa tema. Tema nyaeta ide, gagasan, atawa jejer pikiran anu ngajiwaan carita. Upamana wae dongeng Sasakala Tangkuban Parahu. Salajengna aya latar atawa setting. Latar atawa setting nyaeta patempatan, waktu atawa mangsa, atawa suasana lumangsungna carita. Dina dongeng Sasakala Tangkuban Parahu nu jadi latar tempatna nyaeta aya di leuweung, karaton, jeung ranggon. Latar waktu nyaeta zaman baheula, beurang, peuting, jeung janari. Ari suasanana aya nu geueuman, aya nu pikasediheun. Salajengna aya palaku atanapi tokoh. Palaku atawa tokoh teh nyaeta naon-naon atawa bisa jalma,
sasatoan, tutuwuhan atawa bangsa jin jeung siluman anu ngalalakon tur dilalakonkeun dina carita. Saban palaku boga pasipatan atawa waktek sewang-sewangan. Naha sabar, gede ambek, bager, atawa angkara murka. Palaku dina dongeng sasakala Tangkuban Parahu nyaeta Raja, Wayungyang, Dayang Sumbi, Situmang, jeung Sangkuriang. Salajengna aya galur atanapi alur. Galur atawa alur nyaeta runtuyan kajadian dina carita anu ngawangun hiji lalakon nepi ka ngaleunjeur. Galur dina dongeng sasakala Tangkuban Parahu diantarana kasang tukang pangaresep raja Karajaan Priangan anu resep moro. Ditema ku lahirna Dayang Sumbi, tuluy lahirna Sangkuriang. Ditema deui ku pundungna Sangkuriang alatan ditakol ku sinduk ku Dayang Sumbi. Sangkuriang tepung deui jeung Dayang Sumbi tuluy ngajak kawin. Niat Sangkuriang bolai. Tug kajadian nalapung Parahu nepi ka nangkub. Salajengna aya amanat atanapi pesen. Amanat atawa pesen nyaeta rupaning hal atawa perkara nu rek ditepikeun ku pangarang dina karyana. Amanat biasana raket patalina jeung tema. Amanat dina dongeng sasakala Tangkuban Parahu diantarana hirup teh kudu asak sasar jeung asak jejehan. Kudu panjang pikiran jeung ulah ukur tumamprak kana kaayaan, tapi kudu dibarung ku doa jeung usaha atanapi ikhtiar. Salajengna aya papasingan dongeng. Tina sajumlahing dongeng anu sumebar di masyarakat bisa dipasing-pasing jadi sawatara bagian. Anu kahiji aya fabel atawa dongeng sasatoan. Nyata dongeng anu eusina nyaritakeun sasatoan kalawan paripolahna saperti manusa. Upamana wae bisa nyarita jeung bisa mikir. Contona dina dongeng Gajah jeung Sireum. Sareng aya deui dongeng Gagak Hayang Jadi Merak. Anu kadua aya parabel atawa dongeng jalma biasa. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun paripolah jalma biasa. Anu sakapeung mah sok mahiwal, pikaseurieun tapi lenyepaneun. Nyaeta dongeng parabel contona aya dina dongeng Si Kabayan Ngadepaan Lincar sareng dongeng Si Kabayan Ngalanangka. Anu katilu aya legenda atawa dongeng sasakala. Nyaeta dongeng nu eusina nyaritakeun kajadian atawa asal muasal hiji hal, tempat, barang, sasatoan, atawa tutuwuhan. Contona aya dina dongeng sasakala Tangkuban Parahu sareng dongeng sasakala Uncal Tandukan. Anu kaopat aya sage atawa dongeng babad. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun hiji kajadian atawa hiji jalma anu aya patalina jeung sajarah. Contona aya dina dongeng Sangiang Boros Ngora jeung dongeng Sunan Permana Dipuntang. Sareng aya mite atawa dongeng kapercayaan. Nyaeta dongeng anu raket patalina jeung kapercayaan masyarakat kana bangsa lelembut atawa perkara-perkara anu goib. Contona aya dina dongeng Nyi Roro Kidul sareng dongeng Ngipri ka Siluman Oray. Sakitu materi anu tiasa dipedar. Mugia
Materi ieu tiasa manfaat kanggo urang sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.